senyum tanda hati hiburan wae gancang gak yang minta duit kuliah ya di babaturan hari maneh teko pisan ningali indung bunga gancang lah buat ke dia baturan kesenuan ya pesta rek pesta ka mana deui engke balik maneh pasti oleng we mak tong ngomong mage kos lu hirup bener wae sabang tuh digawe capek-capek TKI ari mah di dia ngadang beger ngomong teh maneh mah asal carawat beger jeung saha ari kami mak tong ngomong salam dunia geus apal kadi minta duit tong diperpanjang ya awas ya mun maneh balik oleng lamun emak yang boga budak benar berarti emak heula kudu benar kurang bener kumaha ari kami ucrit geus yah ini kono apa naon kalau cek ieu anu salahna TKI pagawe teh peger we sia beger naon maneh kalau kagak ari ngomong teh para kabur bener ieu leha anu sok percaya ka urang kaliputan 6 tajam terpercaya kapan dia tas digeleneng ku budakna kan bae batur ieu yang penting mah ulah ngarungkeun urang ih kalau lain gitu ceuk kumaha salah kieu ceuk di bageranana amit ih maneh sok kemana meuni ari nyarita teh ayo ceuk kami marek balik teh heula can nyangu ayo urang ge balik moal bener si Karlo mah ieu nuhun mah di bejaan teh cenah rasaeun betulan beungna domba teh dua isi jadi masalah isi jadi fitnah ulah bercampur sebab domba kuring domba kuring di alun-alun kuring di parapan kuring anak laki alun kuring domba kuring di alun-alun kuring di parapan kuring anak laki alun kuring asal jaluna mana jaluna saha jaluna mah domba aduh asugan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Cekian sinantenan cek. abdi diperyogi doma Kang alhamdulillah kenging rezeki ayeuna pan sakedap deui sasi haji hoyong we atuh ngadamel ka saya Muhun dupi domba na ready Kang ready atuh cek. Priyogi sabaraha ribu. hiji we Kang artosna bade ayeuna atanapi ditransfer Bade ayeuna mangga, bade ditransfer mangga. oh muhun engke we atuh kontekan dina WA nya Muhun mangga teu langkung ece. pamitos kitu mah abdi pamit heula Kang Enggal-enggalan atuh cek. ieu da aya bujangan deui mangga Kang Mangga. Cek Sun maksud gimana Cek? Ini dia
Ari mana ini ditanya ku batur teh baketat baketua. Ya kan lewe atuh akang. Ini sakriut. Ong kitu nyi da teu aus ieu. Naon si kieu dieu ka dieu make ngomong ke kontekan WA segala. Rek meuli domba keur kurang. Kenapa nih kok lajeng dina WA? Malu ke orang teh kadenge tadi ge urang geus di dieu. Tong sok suudon nyi. Kapan manehna teu mau duit? Oke, duitna ditransferkeun. Dikirim rekeningna tina WA. Kitu carana mah lain sadomba-dombana. Daripada ngecapluk di pararugung mah mending nyeun kopi gerakan. Aya nyeun sorangan. Karlut. Kunaon Kang Jasut di sarariun. Biasa, anu di sholat teh sok kitu. Menjadi orang itu sering dosa, mengganggu orang itu sering dosa, mencaci orang itu sering dosa, menfitnah orang itu sering dosa, 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 dosa. Kenaon euy? Keur kieu we kalau ngabagu heul gawe. Naon tatanya kepo apa tuh? Saya besok baru. Mau besip naon deui atuh info Pokemon? Lain info Pokemon leh ha? Infotainment lah eta we pokona mah. Apa tuh? Dieu cek sunamu. Ngamu kunaon mah lo? Duh kadang ngabahas sikil siga mah ketang tak boleh dia teh kasebrot malahan mah kita hanya kopi ge kalah mumul ngabantingkeun eta naon teh jemuran popoyaneun geuningan nu campara popoyana dina ka pangamu lah maneh masuk goreng sangka ka batur teh cicing non dengekeun heula leh ha tunggu si mama ka tadi bagaimana si kieu teu percaya aneh kalau besok gitu ke batur teh bisi nyalahan sia sabaraha teuing ya aing mah ngomong sesuai tak kan kalau di jero aya budakna keur ulin geus atuh itu percaya mah kan rek balik orang mah moal bener aya si Karlo mah kopina dileueut Aya angin naon nyi isuk-isuk geus suraseuring. Tah kitu resep katingalina oke. ih ari akang nyai bageut salah nyai ngambek salah Tuh, raos dilekikeun oge. Ari dibikinna dengan penuh cinta mah. Ampuranya akang kamari nyai kahasut omongan si Karlo geuning leres kadia teh si kiam teh bade ngadaler domba nembe bukti transferan lagi ka tenjo ku nyai nembe pisan aya WA na Keun we nyi nu geus mah geus ngan ka ade kumaha ulah beunang kasut jadi jelema mah. Kudu boga pendirian nyi manya teuing cekiem hayang kakak di buladi kieu cibabara rau domba salakina ge ganteng siga si Rolenos muhun kitu Kang bener nyi mun kudu dicaritakeun mah kapan baheula teh si Karlo teh budak-budak si Kang Jali salaki cekiem
Kang jali nakal kabengbat ku cekiam. Tapi kan kabaroga anak bapak nepi ka ayeuna ge si Carlo ngadendang ka cekiam teh. Aduh, jadi kalah ngomongkeun batur ieu akang. Geus beurang nini akang angkat heula nyanyi erek nimpo domba ka kanan. Mohon mangga Kang, titi DJ nya. Siap nyi, sarang beo. Asa bubulong pengen mah asa hagia setik. Isi karo kasandingan naon maneh? Gandeng apa kabar mun dikawat? Gandeng karo sok kitu kakawat teh. Dasar durjana. Kenai sanajan nurjana geus aya we mamanisna mah setik. Pokok kamari aja, sama tinggal pantau tinggal jauh teh. Kaget. Biasa kernen sok sensitif kami mah sama lu kami teu apa sakit tutup kagorengan salaki teh bola airkeun apa kami ge si urang teh der jeung si kieu salaki aing nu kitu patut malah teu sarudi diarah deui. Tobat kalau tobat mumpung kena aya waktu. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Wow, eta sungsang budak. Astagfirullahaladzim. Oh deui aya jadwal ajojing. Hari maneh kunaon ucrit beredan-edanan gitu Ya kan bener teh. Ngapoe iya upi cari tahunan teh. Tong sok api-api mak lah. Tong sok ngirakeun hirup mah. Jeung beger we hirup teh. Era urang teh na sabang ulin sabang nangkring. Ayo ngomongkeun mak. Mak teh beger. kamari digosipkeun teh jeung tukang huut. Ayeuna jeung tukang domba. Karunya si Abah ngadon bugul ngangon onta di arab. Bukan ngalap tekahan urang. Ari di dia pamajikanna diangon batur. Teuingan Gusti. Sok jujur saha nu ngomongkeunana. Kuperih ning batur ka kami teh fitnah jeung fitnah. Cik atuh anak sorangan mah tong deui tuturut kebok. Geus apalin di dieu mah loba sarang dosa. Sok wani ngomong deui maneh sok. Please
ayeuna gara-gara amran-amran kampung Gusti. Gusti kepala nyeri. Abdi disangarkeun ka Gusti. Mudah-mudahan sing aya katingalina si amran-amran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kunaon ai maneh kadang-kadang lembut. Silehana kamimitian diucap geura. Joget teh meuni urakan siga budak arelehon parasea sok ditarulikeun moal lamun moal teh sia barantog aing lieur capek. Kamu enak aja salamu. Kayak kocak. Sia si Karlo kabogem sia leha kasni tanggung jawab sia. Tuh tenjo bibirna jadi nyingcat sabeula. Mohon salah madeukeun leha. Heeh bener. Jadi kabogem puas sia. Kunaon we si Karlo tinggalkeun sakedeung kostum Jerry eta katonyongnya. Kalau kemudian buat orang diberi deui lah. Kalau budak si terlucuan wae duat. Bener euy ieu mah tong lucuan. Euy kumaha teh nya? Kumaha teh nya? Duk dinas ieu mah euy hayu urang bawa ka menteri. Lain mantri ibu. Eta pokona mah bisa kabruk koir de pokona mah ka bawa euy doang. Malam ini hujan turun lagi bersama kenangan yang mungkin luka di hati, luka yang harusnya dapat terobati, yang kuharap tiada pernah terjadi. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia ke suasana indah dalam rumah. Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam. Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan. Hampura
hampura emak geus kalepasan curig. Emak kada teu masak nyeri dipitnah teh cu nyeri. Hampura Hawi keluar bicara Rahman keluar. Hampura cu hampura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembule cek su mangga kaget. Iya, Cek, bade masihkeun domba. Kapan enjing geus bade hari raya kurban. Oh mohon kan padahal mangka masihkeun we. Wartoskeun ti hamba Allah keng diwartoskeun ti abdi. Oh, mohon Cek, datu terang. Nyari kitu mah atuh ku abi bade ka masjidkeun dipasihkeun. Ayeuna abi bade ka ditu heula atuh nya. Sakantenan bade takbiran. Iya si Nyai Cek, saurna bade api carioseun. Mangga we duaannya. Mangga we nyarios kepada istri ngararaos. Nyarios naon? Duh sok luas. Duka atuh teu terang. Mangga we nya. Abdi angkat heula ka masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya naon Cek? Duh bingung. Di mananya ngawitana? Mangga we atuh sok nyarios aya naon? Hampura nih. Kamari Cek aya salah ka Nyai. Hampura. Abi teh kahakan ku omongan si Carlo. Hampura Nyai hampura. Emang hasut naon atuh si Carlo? Kapan si Carlo teh ngagosipkeun Nyai bergerti ka ule? Mata kamari teh ece teh termosi ka Nyai. Jeba ngaguyurkeunana teh leutik ka ule unggul. Gitu Kang Ruut. Loba teu kudu didongengkeun. Hawatos para Nyai pilih bubuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Robbi. Panjang anak masih ucrit. Ini edan udah bina-bina. Eta we di luar teh aliran sesat. Wios we ceun entos mantos kan omat kapayuna teh keng kahasut deui bisi cilaka. Mbak, hampura Mbak. Sabar kita Bang, sabar. Kecil-kecil tukang hampura. Mereka omongan Cikalo Mbak. Aja jadi besokan Mbak, hampura Mbak. Mencerit kumat di hampura pisan temetang hampura di kumat terus di hampura oge emaknya terus nanggel ucit nyama nyeri hampura Allah
Jangan mudah terpukul karena apa yang Allah seperti yang terjadi pada akhirat aku, akhirat jiwa. Dari situ yang setiap udah ya, itu aja. Sampai ketemu lagi tahun berikutnya. Terima kasih sekian untuk ya ya, perwakilan dari penonton. Ada yang teman, ada hadiah dari mana? Titipan dari Mas Allah. Siapa? Siapa yang berani ke depan? Aduh. Oke. Menyimak Kak tadi drama Sarandasa. Hah? Ari ieu saha? Saha ieu? Oh, mama. Di drama Sarandasa peran apa yang paling berkesan bagi Jihan? Tukang gambar kan? Kan, lu kaunya. Yuk dia rada dipainkan. Saha? Siapa?